lakinil ladzi sarraha bihi al-alamah ar-Ramli annahu yakfi. Saur Imam ar-Ramli, satu hewan modelkeun domba bisa diniatan kurban, bisa diniatan akekah. Dua pahala bakal menang, pahala kurban, pahala akekah. Tapi saur Ibnu Hajar mah teu kenging. Urang nyandak wae pendapat Imam ar-Ramli anu ngamenangkeun hiji domba, hiji hewan nya diniatan akekah, nya diniatan kurban. Tapi utamina upami mampu mah pisahkeun hewan kurban, hewan akekah montong dihijikeun. Upami mampu, upami teu mampu, ieu ge hiji domba teh menang maksakeun, nabungna oge menang sabaraha taun, abdi hayang menang pahala akekah, da baheula can diakekahan oge hayang menang pahala kurban. Hiji domba niatan wae akekah nya